lagu Aisyah. Mudah-mudahan nggak kena copyright ya. Ini latihan di grup Cipta Rasa yang ada di Desa Bunter. Desa Bunter, Dusun Bunter, Blok Ciledug. Pimpinannya pimpinan Agus Hidar. Mudah-mudahan nggak kena copyright ya. Aisyah. Inilah antusiasnya ya, antusias untuk nanti acara Rajaban di Bapak Acil Megas FM. Nah, di Selau Kening mah lagu iya mah apaan biar geus enakeun atuh kurang kumaha? enakeun kalau yang joget nya nu slow Ulah dijogedeun atuh. Apa nih mah lagu qosidah? Ieu eta pamali ulah kigituan. Ka dieu mayuna kalau geura-geura. yang gitu Oh. Geus kebiasaannya. kebiasaan bencelung Kembali ah. Kumaha ge nu ningali ai bencelung mah. di naon negara teh Kapanggih nada nanda. Mula ya, Dang. Lagu naon deh? petak setia Tah, cek aing mah rame keneh kitu. Lagu naon deh? lagu teman sejati Lagu qosidah. Qosidah Almanaran Sok inget dia kan sampai jalan ya lah, inget dia kan ada. Sok geura ge. Dok di awal sih kayaknya. Cek urang mah ya. Ya, cek urang mah sok ngalagu heula ge di improvi nuturkeun. ngeraya orang Heeh. oh gitu Deui kalah beak waktu murid manten. kayak ngeraya tuh tukang genang ngeraya sorangan ngeraya Ya nula lajo geus rese ya. Ya kalem. Tuh, geus rese ya pamunut ya. Kumaha tuh? anak-anak keserese tah Iya. Ya budak geus rese ya. penonton kecewa Aduh. Tempo heula na YouTube atuh, Dang. Adang, tempo heula na YouTube. iya teh sok ngopi naon ieu mah sok ngopi naon man ngopi naon nih kurang enak konten Sok tengan heula na YouTube laguna kumaha? Nadana di mana? Kunci naon? nuhun Pak Guru Mana ulah cicing wae, ulah kana-kana tukang kendang milu mikir geura. kelasieun Direk balik. Ya. Apa nih suk teh rek manggung ieu teh? Direk balik berarti. Ulah ngerakeun. Nah.
bersama teman sejatimu. Ini lagi latihan guys. Kayak lagu naon